wuku taun teh aya 3 rupi. Aya wuku taun di masyarakat anu lega serangna dina ampih pare teh sok ngayakeun wuku taun. Nah gitu. Nganggo tabuhan tarawangsa. Nah, anu kadua wuku taun di masyarakat anu lega serangna eta satahun sakali ampih pare sami teu nganggo tabuhan tarawangsa. Anu katilu wuku taun kanggo di Karamat Cikonang eta ikuti atau di sarengan ku masyarakat umumna anu ngesto karena wuku taun di Karamat anu ngesto eta mah sekupna teh nyaeta sadesa bahkan langkung ti sadesa oge tiasa ngiring eta mah saeuy teh jadi ti luluhurna ti kapungkurna ti abad ke abad diteraskeun ku masyarakat Desa Lamaja anu tos biasa ngalaksanakeun wuku taun nganggo tarawangsa ieu. Jadi tarawangsa ieu teh narawang mangsa anu katukang ti tabar tanur dugi ka dibuat ayeuna tos ampih pare kitu. Jadi narawang eta gitu nganuhunkeun gitu. Sareng syukuran ka Allah gitu. Ya eta syukur nikmat teh tadi. Nyaeta tatabehanana ku tarawangsa. Tarawangsa teh jadi ieu teh ngarupikeun instrumen teu nganggo sinen jadi nganggo rebab bae sareng kacapi gitu. Jadi surupanana mah pelog. Tah surupanana pelog insyaallah panginten ayeuna bade dilaksanakeun ku Pak Ajo selaku kacapi ku Abah Koman ku rebabna gitu. Panginten mangga urang nyaksen ayeuna tina ieu nabeuh tarawangsa panginten. Oke, ayeuna panginten bade diteraskeun kana syukuran ka Allah atuh urang syukuran ayeuna ka Allah atuh panginten samemeh syukuran ka Allah teh urang naon tadi oge mipit kudu amit nyala kudu beweja jadi aya teh taraje ning cak hamalan atuh ayeuna unyuk uninga heula nyaeta ka nu agung maha suci sarehna nyangakeun naon panyuguhna mugi katampi katuang kamana sarehna budaya bade ngalaksanakeun wuku taun ampih pare eta kanu agung maha suci. Mudah-mudahan atuh anu atos ayeuna parantos katampi saena awona atuh kapayun-payunna mudah-mudahan aya langkungna oge mudah-mudahan berkah rahmat salamet gitu sagala rupina atuh anu nan tanina oge sami mupi atuh upami dina dagangna sing sami jembar gitu panginten tak unjukan ka anu agung maha suci. Ayeuna unyuk uninga deui ka para karuhun. Teh saatosna ti agung maha suci nyaeta ka para karuhun. Ka karuhun kawajiban ti budaya sareng ti bojona gitu. Nyangakeun pamenjuguhna atuh sapuratina naon mugi katuang kamanah sek parepaosna sagala rupina nyangakeun maksadna gitu. Teh sanis nyaeta anjeunna ngalaksanakeun wuku taun ampih pare. Jadi ungkapan rasa syukur nganuhkeun anu parantos nampi ayeuna anu naon anu namae atuh kapayun-payunna mudah-mudahan sing aya langkungna gitu maksadna. Oge ayeuna unyuk uninga deui ka para karamat. Saparantos ka para karuhun kewajiban tiada sami wajana namanya ka para karamat. Karamat nyaeta luluguna ka uyut istri uyut pameget leluhur Cikonang atuh ka kuncan anu kahiji beh dieuna nyaeta ka mampu ka mama akung ka anom idil
ka anu rumya oge ka anu ason anu kamari nemeti lardunya nyangakeun panyuguhna nugi tampi katuang kamana sarehna bade ieu unyuk uninga sarehna udaya ngalaksanakeun acara wuku tahun ampih pare nganuhunkeun anu parantos-parantos kapayun mudah-mudahan aya langkungna oge nyuhunkeun berkah salamet rereg-pereg sareng segala rupina oge atuh tina hasil tanina tina atuh upami dagangna tina hasil dagangna masing jemar oge atuh pala putrana anu sakola masing majeng dina sakolana atuh dipikasi ku guruna dipikanya ku dununganana upami damel oge atuh di perjalananana bilih ngangge kendaraan masing rahmat salamet di perjalananana nyunkeun diaping dilanglang diraksa diriksa ku para karamat sadayana nyangakeun sagala rupina nyangakeun buka cocok simkuring meda teterang naon-naon nyangakeun ka para karamat anu aya di Cekonang oge anu karamat di Lamajang oge ka aya nyaeta ka Mahdalem aya oge ka anu di Talun anu di Jamaning di Bojong di Jamaningan di Nunggal luluhur Ciguriang Cikajang oge Pataruman ka Mah Badra ka Mah Langlang Buana anu di Cibiana eta oge di Uningaan atuh ka yang dia anu di Palikaler ka Uyut Sultiah ka Uyut Uti eta oge di Uningaan maksudna taya sanes anu kusim kuring tadi nyaeta ieu budaya ngalaksanakeun buku tahun ampih pare ena parantos dilaksanakeun mudah-mudahan segala rupina ka tempi atau kamana oge kapayun-payuna mudah-mudahan sing aya dina rahmat salamet atau diraksa siangna wengina oge ayeuna nyaeta unyuk uninga deui ti para karamat teh nyaeta kanu kagungan dinten misalnya dinten minggu sumawana poe minggu poe 7 dawuh 5 tahun 8 bulan 12 winu 10 ayeuna di Uningaan gitu nyangakeun panyuguhna mugi katampi katuan kamana sarehna nguningakeun budaya ngalaksanakeun wuku tahun ampih pare atuh nampi tina hasil pertanianana atuh mudah-mudahan kapayun-payuna nyuhunkeun aya langkungna nyuhunkeun atuh tanina sami mukti dagangna sami jemar atuh ka putra-putrana putukna atuh anu sakola anu damel oge mudah-mudahan aya dina kamajengan gitu. Oge saterasna unyuk uninga deui nyaeta ka anu ka mohon kanu nyepang ieu tabahan tarawangsa nyaeta anu aya di Ajar Padang gitu nyangakeun panyuguhna mugi katampi katuang kamana sarehna ieu budaya bade ngalaksanakeun buku tahun ampih pare nyaeta bade direa-rea ku eta tarawangsa gitu mudah-mudahan dina metikna tarawangsa bilih aya kakirangan sakudak sagedik buah dina rebabna mugi hapunten dina kakiranganana eta mudah-mudahan aya dina kalancaran segala rupina gitu pamunutna
mudah-mudahan atuh daya dina hasil pertanianana dina para putrana anu ageng anu alit atuh anu sarakola mudah-mudahan asing aya dina kamajengan sareng sagala rupina kitu nganuhkeun sagala rupina kitu eta dina masalah kanu kagungan tarawangsa oge atuh kanu nanggeuy cahaya di lebah dieu anu kakurung ku bangunan katingker ku papageran katinca ku tatapakan lebah dieu sarehna ayeuna ngalaksanakeun upacara wuku taun ampi pare di lebah dieu nyangakeun nyuguhna mugi katampi katuang kamana sarehna budaya ngalaksanakeun wuku taun ampi pare anu ka pangkaru kaparantos katampi saena abona kantun kapayun mudah-mudahan aya langkungna aya leleberanana aya naon diabing diajaring diraksa diriksa mugi Allah Subhanahu wa taala ngabingbing ka para putra sami-sami aya dina kasalamatan oge dina kamajengan dina sarana sakitu panginten ayeuna kuningan deui ka para wali, kaper nabi, kaper sahabat sadaya, anu nan ka wali salapan, kasih Sarif Hidayatullah, eta ka Bagenda Ali, ka Sayyidina Ali, oge di uningaan, engke lebet nama panginten dina menyan, oge di uningaan, mugi mugi sangakeun katuang kamana panyuguna mugi katampi katuang kamana oge sarehna nyaeta ieu budaya ngalaksanakeun upacara wuku taun ampih pare nganuhunkeun anu parantos atuh kapayun mudah-mudahan aya dina lulus berkah salamat oge aya dina leleberanana ti Allah Subhanahu wa taala atuh morang kalina sadayana nyunkeun aya dina kamajengan oge kapayun-payunna mudah-mudahan sing janten jalmi anu soleh tur solehah rupina sakitu oge naon anu kalangkung ya kalangkung cekap bae sakitu rupi nama orang cakapkan bae sakitu bilih aya kakirangan kirang langkungna engke mudah-mudahan didugikeun kunu sakti didongkapkeun kunu kawasa dina menyan panginten anu sakirang nama nyaeta kapara karuhun anu bilih aya anu teu nan kadangdang kalarung teu kaijabkeun ku sing kuring mengkeun didugikeun kunu sakti didongkapkeun kunu kawasa sakitu panginten ti sim kuring ditutup ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Atuh sim kuring dada di payunan kaduha ka anom kalanang kawadon rehna sim kuring bade ngadugikeun ieu kamaksadanana bulan ceuk nyaeta dugi maksudna teh aya sanes anjeunna teh sanaon hoyong karawo kapangku sawana teh nya dina ieu raraga buku tahun ieu teh nyata disamil sareng dokumentasi pengentannya ya dari di samilan gitu samilan ya mudah-mudahan udah janten tunggu sirungan datang supaan kanggo kapayuna rehna anjeunna teh gaduh cita-cita bade buku tahun gitu bade mayara naon kecap gitu pengentannya ya mudah-mudahan disuhunkeun aya dina keselamatan mungkin aya kelancaran kanggo kapayuna boh pilih ieu anjeunna teh cita-citana teh tapi ieu teh ngasakali wae ayeuna punten ieu ngasakali panginten Pak jadi ieu mah lanceuk teh naon ulah janten kaituna teh moh janten sakali ya panginten teh mudah tagihan tah kitu mudah-mudahan atuh sing rahmat selamat kepala putra anak sadaya nya tah kitu ayeuna kusim kuring bade dilaksanakeun nyaeta buku tahun ampih pare rempak jarami kapungkur
parantos katampi ayeuna sejabade syukuran ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos anjeunna dipasihan kanikmatan ayeuna sambil bade buku tahun bade nyangakeun ieu pangabaktina nyangakeun hormatanana ka sadayana para karuhun sadaya karuhuna nyaeta ti pun langsung padaya ti ibuna ti ramana ti yang istrina yang pameget sami simkuring pun bapak sadaya we kum teu wiji-wiji tadi ge parantos ku bapak diterangkeun ayeuna masa kitu we teh simkuring pamugi kirang langkungna geus sampeuten anu kasuhun akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jadi di nasional berarti ayah ucap, ayah lampa, ayah peka. Jadi itu pengertian nanti biru, ayah rasa, ayah peka. Allah, Muhammad ada ayah pokok, ayah tangannya, ayah bisa tilu-tilu di meri ada badan orang kayak tilu-tilu. Ayat campur, ayat suku, ayat sampai campur para bintang seperti itu suku budaya gawe sampai budaya ibadah naon sa nangaloo itu doanya langsung enak-enak ada kacang Salah sama itu badan masih gitu ya. Rumah kita setengah raya, kan kita kena kesesat. Nah itu masalahnya tersebut dan itu yang kursi tak ubangi balik kanun ya. Sekaya hanya tetekakan tuh. Mengapa? Anu balik kanun, balik panas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila arwahi ahli kubur ya ahli kubur minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ya ibu Muhammad nabi khairin sallallahu alaihi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Summa ila arwahi ahli kubur khususon kewajiban di budaya karena bagi kaiduna saya menilai lama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ulaika lahudan min rabbihim wa kitabun sadaqah di masa dapat rasuluna wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad wa sallim rurutan kulli sadatina sabi sayyidina rasulullah ajmain amin. Allahumma ajilna bi qabri wa qabri nurun wa hudan wa rahmatan wa safatan wa darajatan kiamah. Allahumma qillahu wa ramhu wa afi wa qanu api wa panum. Allahumma qil lahum wa api wa panum. Allahumma ja'al matarana min kalamika wa hadiatan wa salatan wa rahmatan min kanajila ala rodatin manita malahu bisa dadi wa sabati wa bili wali ajliya. Allahumma ja'al qur'ana lahum wa lahum bisa sabati wa wa bi jannati rabbika wa alika subhanahu ma'asilah ma'aladina na'malahu min adamina wa sadikina wa suhadati wa suhadati wa suhadati Sayyidana lima. Allahumma jil rahmatan ya ahli kubur min muslimin wa muslimat ya wal umat ya ayyuhan nafsul mutmainnah turji'u marji'a madiyatan wa dukhuli fi wadil jannati alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salamatan alaina wa jaji wa mujati wa sabrina min ummati Muhammadin ajmain dan bi bahrika wa bahrika innaka nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asma majami'a bi adana tilawatul kitabik wa arwahi arwahna wa raja-raja kalakan bersiaga karena pembina galibina sabina rubaba hababik ya nafsana nafsin saya dibina iladina toko demi kadami biasiri saja mati mena maru bisa ini Abdullah ibn Muthalib ibn Manaf ibn Hasim bi rahmatika rahman rahimin. Allahumma fatatan nada kaluluhur muka-muka kasinungan bengkak kalada ora salah saudara mantal saya kula nada rahmat nada winajat sajaroni urip nada rahmat dening Allah mugia salamet Gusti sadaya sawabku bagian rasul syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma murid iman badal saking kedal ruhiyat tetap lamun dapur ini iman. Allahumma sahadat terah badan sahadat terah nyawa sahadat takabur yang hakikat nara kuping pintu dan lebur dari sampai junjung derajat kalwala nama jeung umur lan nyelametkeun umat Nabi Muhammad bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa rahmatan inna dalmat. Allahumma hawin ala pisakarotin dal hisab rabbana dalamna anfusana wa ilam takwilana wa taqana dunubana lana kunana minal khasirin. Allahumma kawil islam minal muslimin wa sallallahu rabbika wa nasirin bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana bodo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jajak. Kang Jajak. Tamat.